urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh ka jore jasa sial sugat nu mantek lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak pujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang orang geus 7 peuting teh ka Mas Sarwiti. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Weuy ieu mah lain manusia. Nah, mantep ieu. In huwa illa jinnun. Jadi sial horeng lain mantap, horeng aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pasapan teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulap ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh araraya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika orang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ye jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu nana tuh saya ilmu dukun mah kos kitu teureun ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu diringkeun bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain man hadza illa masyarain beres timpukeun tiup heula timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarwiti dem
asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing ngokos gitu mah terus ulah waka lanan wiri deui isukna batu kadua timpugkeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada? Tilu wari. Mahadza basyarain wa malakun karim. Mahadza basyarain mana kan. Tempo gede. Mulai geus teu dahar. Kengen cak mana sia lain gara dahar. Sareubeuh mah. Bangunna ti kamari sia teu dahar. Teu yang dahar mah. Can kanyawan karak tilu peuting kan. Opat. Mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain. Tempo gede. Langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asalnya kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mak coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang pacekcokna Kangjeng Nabi jeung para umatna jeung para kaum kufar. Dakwah Kangjeng Nabi ditentang ku para kaum kufar. Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul tapi tetap baik kaum teu iman ka Kangjeng Nabi tak ulah kaget lamun kuari urang kos kieu geus alhamdulillah hirup di akhir zaman tahun 2013 atau tahun 1423 tak eta teh kuari urang ieu masih kene aya nu salat aya nu puasa aya nu ngaji aya kene anu nyekelan pageuh kana agama teh embung ridit embung mabok embung zina ieu teh geus alhamdulillahirabbil lantaran geus akhir ambalaya Yahudi ambalaya Kristen capek nyana dakwah terus dakwah melalui perang terus bae capek nyana merangan Islam teh capek hayang jadi Yahudi hayang jadi Nasrani lantaran nyana itu sakit hati ku Kangjeng Nabi Yahudi berceceran di Madinah kemana-mana ketika Kangjeng Nabi dakwah di Madinah nyana hayang males walaupun aya nyana keberhasilan dengan caranya di manage nama milu di aturan pembangunan tekarasa ku urang melalui pelita di Indonesia repelita zaman Orde Baru mulai berkembang kuari melalui pembangunan tatanan kota perumahan lamun urang ningali BSD nu baheula teh aya masjid nu baheula ka mana kuari jadi Sumarekon kuari jadi Alam Sutra masjid teu kadeuleu di mata urang nu kadeuleu gereja sakedeung deui pasar Kemis terus Kendal ka ditu kuari mah huhahe lurahna salin ganti mobil kitu keneh calo-calona itu keneh masyarakat nu berkecimpung di urusan pembebasan nu nyieun imah kendaraan meuli mobil dan lain sebagainya
engke bakal kaditu perumahan nu urang bakar terisolir ku ayana alam sutradu geus ieu bakal leuwih tibatan eta nu jelas bakal aya mall gereja deuk kubah nu ngabangunannyana nu ngeusiana mayoritas nu mareulina orang-orang Nasrani urang keluar ka dieu ka sisi di pager teu meunang neuleu-neuleu acan luhur pagar lagi hina urang bangsa Indonesia nu boga urang tetapi urang okos nu namu geus kos kitulah ditingker urang teh tingali timimiti terus ka ditu tuh mall nu gede teh naon nu di tol teh tangaran anu urang mah embung ka dinya nage ka dieu terus ditingker terus bakal aya tol teu kadeuleun moral bangsa Indonesia urang asup ka BSD geus sia-sia aing-aing asup urang ka Alam Sutra geus sia-sia aing-aing lu asup urang ka Sumarekon geus sia-sia aing-aing asup urang ka SMS ge eta teh geus kos kitu engke di dieu ndek kumaha coba pemerintah urang atuh lemah sakitu ayana nyana tuh terus bae tah secara fisik memenangnya walaupun secara batin ngatuncah ngan urang atupan sakikieuna bae asal dibere duit jaga bangun urang ngaseuri geus sakitu encan anggeus lamun geus beres ieu bakal terus ka Serang geus mulai dipermasalahkeun ngan daripada Serang Rangkas Bitung heura Rangkas Betung kuari dipermasalahkeun metropolitan apakah pindah ka Rangkas Bitung apakah henteu apakah pindah apa henteu metropolitan Jakarta teh dipindahkeun masih diperhitungkeun kamari ge meeting di Jakarta soal eta bae kula eta antara jadi jeung teu saya teu percaya ka aing ya Allah hese aing hayang dipercaya soal eta hese lamun dicaritakeun mah tokoh-tokoh jeung jenderalna ku kalangan moal eta lah keur ngabahas tentang eta tentang sabaraha perbeterna nu geus aya sabaraha penataan geus datang ke penataan kota luas dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi terus asal geus eta jadi henteu ge ayeuna mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya pasti geus diperhitungkeun ku negara rembet ka Serang ka ditu terus di Pandeglang memeh jadi metropolitan pindah ieu geus aya pembangunan perumahan di ditu geus aya gereja di Pandeglang mun baheula gedung film bae ge diulah ku masyarakat Pandeglang ternyata di perumahan geus aya gereja kitulah cara berjuangna Yahudi jeung Nasrani Masya Allah eta keur carita nyana nyerang ka urang tapi deui di samping eta serangan-serangan Islam terhadap Yahudi loba di Inggris nu asup Islam loba di Jerman nu asup Islam loba di Amerika na sorangan nu asup non Islam loba urang bae teu pernah berjuang lantaran teu boga wadah pan urang mah asup di organisasi mana bagian teu batur nu berjuang tah kunaon di Amerika kuari aya masjid sakitu gedena hasil perjuangan saha lamun di jantung kota Inggris didinya aya masjid kuari atas perjuangan saha di Jerman aya masjid eta atas perjuangan sakan berarti anu berjuang Islam ge terus bae atuh urang lapan sakikieuna bae urang mah urang ye di Indonesia urang mah ye Tangerang Serang Pandeglang asal kiaina musyawarah jeung masyarakat urang ngayakeun muludan danana sekean ya cekel ku kiai danana beres bubar teu nyaho beakna sabaraha teu nyaho sesana sabaraha dikantongan ku kiai asal geus berjuang bae bloon da kiai sesa muludan teu jelas kiai berjuang eta geus kitu berjuang
cek kiai aing moal ngaji di ka Cilawas nunita bohongan aing kasinggung atuh sia teh ya kudu duit mulu dan teu jelas. Oh eta urang geus asa berjuang bae duit masjid ambalaya datang ka kuari ih teh ka mana eta berjuang kos kitu teh berjuang kadadan nyeun masjid di Amerika kadadan nyeun masjid di Inggris di Jerman di Swiss atuh duit-duit masjid amankeun jang nyeun hulu masjid atuh tah pamimbaran oh ieu mah ribu duit leungit tulisanna mah aya fisikna eueuh geus lah cek nya sok dimerolitkeun geus mah sok diributkeun geus riweuh diributkeun geus geus mulaian dewe atuh banu diributkeun teh eta 50 juta ka mana sudah diributkeun cek nya eueuh mah duitna dibawa ku jurig nyana apaan atau gitu bae terus bae ngan urang teu betah ku ari diserang ku Kristen diserang ku Yahudi terus bae nyana terus bae urang nu ngahudang-hudang dina ngahudang-hudangna can wayah lantaran keur pelukan pemerintah jeung Yahudi jeung Nasrani jalinanana keur indehoy Kangjeng Nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah sesembahan patung supaya disingkirkeun nu ngaran Uzza Manat supaya dieuweukeun kitu kene terlalu cinta dunia mangeranan jabatan kekayaan supaya hilang hiji bae pangeran mah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tetep bae kaum Muhammad ulah sok berani dakwah ngaleungiteun pangeran nu sakitu gua laledai ge hareseun komo teu kadeuleut mad sia udah kamari sia cek aing mah sia meureun edan lepas ka jeung kumaha ngomong geus sageudah ahli sihir lah ka Kangjeng Nabi edan lah ka Kangjeng Nabi dijelaskan kabeh edan Kangjeng Nabi sihir Kangjeng Nabi mah tapi tetep bae tenang bae dan urang selaku kiai pasti loba nu ngaromongkeun di lemur kalem bae dah kitu beres mah duit sholawat dibawa bae kalem bae bawa bae terus atuh teu bener terus tah kitu aduh Gusti Allah ese hayang jujur teh ese jasa kabawa ku nafsu kita ulah proposal atuh dia terus bae proposal urang mah silau dengan bangunan silau dengan gemerlap dunia ternyata di jerona kropos teu boga kekuatan mendak jauhan Kristen teh oh hayangeun bangunan bere oh hayangeun kendaraan bere dunia jadi tipuan agama dijual jang dunia kebelah di nama kaum tentang Kangjeng Nabi sehingga ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji jelema nu ngaran Musailamah al-Kadzdzab Musailamah teh urang Yamamah cek manehanana kaum lamun Muhammad adalah Nabi Quraisy lamun Muhammad Rasul Quraisy kula adalah Nabi negara Yamamah kula adalah Rasul Yamamah Muhammadun Rasul Quraisy wa ana Rasul Yamamah ngaku nabi nya cali ti sona Yaman aya deui jelema nu ngaku nabi ngaranna Aswad etak al-Aswad al-Anasi sarua bae wahai kaum teu sembarangan nya ngomong kitu lamun lain ditokohkeun baheulana nu matak ditokohkeun ge berarti boga kaluwihan nya teh Musailamah Kadzdzab teh pangsugina jeung panggagana kitu kene Aswad al-Anasi nyana teh gagah nyana teh barahan diimplut ku masyarakatna sehingga nyana ngaku nabi
Muhammadun Rasul Quraisy wa Nabiu Quraisy wa ana nabi wa rasul sunnah. Tarimbul nu ngaku nabi. Kudu mantak lamun kamari di Cangkareng anu ngaku nabi teu aneh. Teu aneh ngan urang bae isin nyebutkeun anak nabi kulama urang Cangkareng lahirna Cangkareng isin emang ngadeng lagi. Komo tama lamun caritana urang Pangodokan misalnya. Isin nabi orang Pangodokan tukang ngodok meureun mah kadit. Joret. Lembur delan joret atau lembur ribut. Gimana ya nabi? Diribut cek. Lembur ge ribut atuh ngaku nabi teu bagus. Atau angke. Jore jasa nabi orang angke. Kamari aya nu ngaku nabi orang Cianjur, kemudian orang Bandung. Ya Allah ya Rabbi, ngan teu aneh di baheula ge di zaman Kangjeng Nabi aya nu ngaku nabi ngaranna Musailamah Kadzdzab, nomor kedua Aswad. Ieu ngaraku nabi sarua. Nya ceramah. Leuleuy ceramahna. Rapi ceramah. Dulur-dulur kabehan lamun Muhammad ngaku nabi, lamun Muhammad ngaku rasul terhadap kaum Quraisy. Ih atuh pangeran mah segala-galana. Horenganan teu cukup ku Muhammad. Ieu lamun dipimpin ku Muhammad bae ieu moal beres. Ternyata Allah nurun ke nabi deui kula. Kula nabi cek ieu. Musailamah, oh jelema narurut atuh ka Musailamah teh lantaran melalui duit. Jelema neuk ka rumah sakit tah. Jelema neuk ngabangun imah tah. Jelema neuk ngawinkeun tah. Percis kos anu endeup calon lurah. Tah. Padahal mah geus tinggal sempak doang. Nyana ge di kamar mah geter-geter sial ieu aing. Kos kitu ban. Calon bupati miliaran. Calon gubernur miliaran, hayang jadi raja. Hayang jadi raja teh miliaran. Tak ieu teh konsep-konsep model kuari teh ieu adalah nuturkeun Musailamah Kadzdzab, nuturkeun Aswad. Baheula teh kos kitu Asad al-Aswad kitu Anasi teh. Nya lama teu meunang aya budak leutik babagi duit. Aya nonan babagi sehingga disembah-sembah. Teu kudu disembah emang nabi cegeuna ieu mah. Waduh luar biasa dibeli ku nya. Aya jelema nu inkar kana kanabian Musailamah Kadzdzab didatangan ku nya. Kurang naon? Ieu nabi. Harta aya, Muhammad ona miskin cek nya teh. Dek deangan naon deui? Mecahkeun permasalahan. Ayo datang ka dieu pinter Musailamah Kadzdzab teh atuh. Waktu moal ngaku nabi nya lamun teu pinter mah. Nah, kabelah dieuna ieu lantaran pengikutna loba sarua bae. Ternyata cek nyana nabi nu bener mah ieu. Muhammad mah palsu. Muhammad mah palsu tama. Nabi nu asli mah ieu Musailamah Gesona Aswad sarua bae ieu nabi nu asli mah. Waduh kadenge kabar kenabian Musailamah Kadzdzab, kabar kenabian Aswad al-Anasi ka Kanjeng Nabi ka Mekah, bahwa dia mamah aya nu aku Nabi Musailamah pengikutna loba, bahwa di Sona aya nu ngaku Nabi Aswad al-Anasi pengikutna ge loba. Cek Kanjeng Nabi kapan ari Nabi mah dibere wahyu. Nyana coba tanyakeun bere wahyu tah henteu. Hayu coba. Kaumna nanyakeun Nabi Musailamah. Kapan ari Nabi mah dibere wahyu? Ai Nabi bere wahyu atuh kamu sarua kurang dibere wahyu. Setiap nabi pasti boga wahyu. Kula dibere wahyu sarua bae. Ngaku nyana sarua dibere wahyu bae. Masya Allah. Nah iyalah Al-Quran nurunkan ayat jelaskan tentang jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nu buang kawarahna ge buang kawarahna deui.
Iya dijelaskan ku Gusti Allah dina Al-Qur'an waman azlamu saha jelema nu leuwih bangkawara saha jelema nu leuwih zalim Allah moal aya hiji-hiji acan jelema nu paling bangkawara jeung paling zalim mimman mimman iftara tibatan jelema anu boga gawe alallahi kadiba ngabohongkeun ka Gusti Allah saja lemah lupang biadab napang zalimna moalaya hiji-hiji acan tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah pugunya lage nangieun Gusti Allah tapi jangan ngabohongkeun ka Gusti Allah eta pang biadab napang zalim-zalimna nyana ngaku nabi palam yunabak padahal teu diangkat jadi nabi Qala tawa ngomongnya na uhiya ilayya kaula gesarwa dibere wahyu walam yuha ilayhi syai'un padahal mate sabakatul hiber-hiberacan dibere wahyu nyana teu dibere wahyu padahal jelas-jelas teu dibere wahyu tapi nyana ngaku-ngaku dibere wahyu kumaha tah nembongkeun wahyuna nyana lamun nyekel kesik di kieu-kieu ku nyana ditingalikeun jadi emas ieu wahyu capnya jadi berarti boga ilmu sihirna pohara jasa jelema datang ka anak-anak cerik enaon mah boga kabutuhna pohara jasa ya nabi naon kabutuh maneh hiji aya ngeuning mah nomor kaduana neuk ngawinkeun aduh kula mah ieu butuh jasa kabeneran Musailamah teh teu mawa duit kapangina di jalan butuhna sabaraha sakeat kadieu teh tadang daunan bawa kadieu kadieu gan daun cokot di kieu-kieu cukup sakit molotot kan di lemah molotot atuh kuari ge lamun aya nu kos kitu asana panggeulana Cikupa rempang Cikupa jehe atuh kuari ge masyaallah lamun deuleu kitu tercengang urang atuh di kitu gedang daunan cukup sakieu atuh geus teu nganabikeun ku nabi ieu mah nabi wahyu eta teh cenah sihir teh disalahgunakeun diwahyukeun atuh moal pati-pati badahanana ngomong diwahyukeun lamun teu boga kamonesan panas cuaca teh bebeja nabi ieu panas jasa eueuh cai oh yang cai geura balik ka ditu deuleu sumur nu aya di sisi imah aya cai ya sarua nya rage atuh boga kamonesan lapor ka Kangjeng Nabi bahwa Musailamah kadzab teh seperti kitu lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Aswad al-Anasi teh seperti gitu. Kangjeng Nabi senyum bae. La nabiyya ba'di eueuh nabi deui sabada kaula. Andai kata aya nu ngaku-ngaku nabi pembohong. Na ieu lah dijelaskeun moal aya jelema nu pangbangkawarahna jeung pangzalimna tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah atawa ngomong uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan dibere wahyu sanu ngawahyuan atawa tibatan jelema nu ngomong kieu saunzilu misla ma anzalallah kaula bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ku Gusti Allah ngageugeuykeun ka Gusti Allah lamun Muhammad dibere Al-Qur'anul Karim nurunkeun Al-Qur'an ti pangeranna kula ge ke bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ka Muhammad engke bakal aya nu ngabanding Al-Qur'an teh bakal aya cakena ya Allah ya Rabbi pan eta buang kawarah jasa teu kira-kira eta teh jelema nu kos karari itu jadi lain kuari bet tiba heula ge Kangjeng Nabi na aya keneh geus muncul nu kos karari itu iyalah jelema anu ngageugeuykeun ka Gusti Allah ngageugeuykeun ka agama Allah ngageugeuykeun ka Rasul Allah yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget tiba heula ge geus aya
nyana ngomong lagi launa sya'ula qulna mithada lamun hayang mah ieu Nabi Musailamah ge atuh bakal bisa kos Quran ngan teu hayang bae bodoh ngomong sakeunana bae atuh kabadi ngalang Quran teu gampang lah kos kitu sapira bahasa ngan lah sakada geus teu kudu main kos kitu wah emang hese jasa lamun geus setan nyulusup ka awak hese lamun geus jurig newo-newo nyulusup ka awak atuh geus hese masyaallah ulah-ulana naon kakara kadatangan ku ahli partai bae ge urang geus silau atawa ku tim sukses. Assalamualaikum salam Kiai hadeuna aya di mah alhamdulillah tara ka mana-mana kiai banyak alhamdulillah ku lagi resep ka kieu nu tilok ka mana teh selah bagus tilok ka mana lah kieu bagus hese cenah neangan jelema ku ari teh adur-aduran bae kieu kade-kade ieu ti mana ya abdi ti di jati lah caket teh kana ieu urang mun nyaritakeun nagara cak nya rese ku ari teh urang hayang boga pamimpin nu rada bener we sakianna teh oh bener teh tah aya kitu mah rada bener sakianna urang ngeunangan we aya kegiatan-kegiatan urang bisa lapor ka manehanana junyana itu bisa ngabantu ka urang jalan-jalan supaya rapi budak sakola tuh supaya ngarareunahkeun sakolana pendidikan formal jeung non formal teh supaya kujada diurusan we tah memang kos kitu tah nya kula ngaharepkeun ngan cek kula asana aya ieu nu bakal waduh mulai ngomongna aya saha kira-kira eta nu bendarana koneng teh eta lah masyaallah mudah-mudahan asana neuleuh ka hareupna cemerlang waduh kiai anu geus asup kiai anu geus asup kiai anu geus asup kiai anu geus ngadukung malah itu mangan dibere sakadar 10-20 juta ka kiai malah ieu memang nyana mah barahan jasa ieu awalan tah sakieu engke datang deui engke bakal datang deui ieu mah kakarak perkenalan doang engke bakal datang deui ka dieu malah jelemana ge bakal ka dieu engke bakal ka dieu bisi mah kakarak perkenalan bae kudu datang ka dieu mah demi umat bae wadah galeuan eta aya kunti anakan teh ya ngongkos kitu teh amis jasa menang 10 poe datang deui waalaikumsalam ye ieu majelis kudu diomean ieu bala locor kieu teu bagus lah mending rak-rak ganti nu anyar iya tuh dana nanti ulah mikiran dana calon pemimpin urang teh kaya nyana mah kuari teh keur waduh memehna ge kuari geus daek ngabangun komo engke geus si mah rak-rak bae lah sagede sepir sagede kieu geus tenang kula tanggung jawab geus pokona mah ieu atuh aya bisa mah geus kiai mah cicing si dakep si nuku tunggal ta saan biasa ta tim sukses sial jasa ta berarti kan aya jurigan teh jalona bongkar tukang nang tanggung jawab gula kieu pokoknya ngajar geus lo milu naon jadi pemerintah nu peduli teh mang bangunkeun kiaina ulah sok milu-milu ngajar pokoknya kitu bae cek di rohatna nyawa eueuh bae santrina pokoknya tim sukses eta tolol tim sukses bisa jasa yes beres majlis cai atuh pondokna ieu jacak kula mah atuh tanggung ieu pondok lah sapira tiang awi atuh ieu mah geus ganti geus kalem bae sih masyaallah calon pemimpin urang nu Golkar teh ieu mah sakieu mah taceuh ieu teu kudu nyokot duit di pamarentah nyokot duit nyana bae ge gua emang hasil korupsi ieu sokna sial jasa beres geus pondok bagus majelis bagus geus detik-detik terakhir Waalaikumsalam itu ieu calonna ieu calon nu kamari direncanakeun teh tah ieu aduh ngobrol cerita soal umat soal membangun demi umat
Kiai sok ka mana sok ka kendaraan anak atuh lah aya gitu motor butut cukup apaan san teh Kiai ya Allah ya Rabbi ya Allah ya jurig jeung setan keur ngobrol Gusti Allah teu karasa Masya Allah kayak kuda dikirim kali dikirim kan sementara ieu mah gambaran kajennya aing kana mah geus beres mah gambarna mah piicon teh mah lamun menang atuh piceun mun eleh tapi mobil ditarik deui siada tim sukses ya kapaksa lah aya gambaran masalah ya ceramah pan kiai dina 7 matang 10 ngaratus muludan ceramah dulur Masya Allah dek kumaha kurang kumaha deui jaca kula mah calon pamimpin teh memehna geus bager komongkeuna atuh deuleu majelis kula deuleu pasantren kula tah kula bisa kade itu tah eta nang pamerennyana geus lah dulur ulah ararese ye kula nyebarkeun almanakna ye ku ari cokot tadi mobil budak santri cokot tah sebar-sebarkeun almanakna tah disebar ieu kiai lain ngaji dan nyebarkeun almanak pan blon eta kiai teu karasa tungguan ku sia sakedeung deui santri baralik eta tim sukses barizaan ngomongna maksudna amis jasa Masya Allah iya ge kos kareri itu ta nu ngaku nabi nu ngaku rasul araramis ngomongna ngaku nabi teh rada kanter kuno bodoh mah ngaku rasul teh kanter kuno bodoh mah kecuali nu nyao kos kumaha si wahyu lantaran kabeh ge sekedar pengakuan jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuanna dibere mujizat jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianana karomah jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat kakiaianana maunah ngaranna jelema kajen teuing di henteu-henteu ge dasar tukang sihirna bakal keluar sinar kasihiranana jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas teu kudu ngomong aing adil teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah teu kudu lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib mata gaib urang neuleuh secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok teu kudu diomongkeun ikhlas mah asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun nu mantak sengitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga ya ilmu tedahekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beungeun batur teh mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang sia mah lamun teh di pandian moal beres sebab Yunina Yuni tai sia mah geus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa kembang kakangkungan paci-paci eta 7 rupa lah iya batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus diprok-prok tah ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan ujubna ti picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid, ka imah, ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh
ulah kamu mulai encana Kiai anu emang konon engke lah asa can sampurna Kiai anu mah seungit berarti itu lain geus terbaik Kiai anu can lah Kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik guys yang nama Kiai kos kitu itu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calanggeus yo bau berarti embung ngadengekeun nyana bau eta lamun seungit mah terus Kiai terus dikenekan terus mundur terus Iker cerita Tuan Syabdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian ya lemah kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya naon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah ya penyakit sial ya tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih deuk beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blon mah malah adu tawar ya karim jasa ya nah, artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu batak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu batak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah ieu kudu bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai ku hari masyarakat utang hitung aing moal ngajikannyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbung tatanggana ge moal ngajikannyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres mah ngaji hayang dibayar mah lulu aing bae kuguna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu
tadina tuh kurang dibere tak ku kiai mun di ongkosan mau malah ngomong gitu nya nanya moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tak kiaina blon tak kiaina moal beres kajen kuku mage asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin ku ari nyekel almenak moal beres mual beres kajen kumage tatangga nage mualekeun ngaji kajen kumage sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara ieu zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeunna leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar. Padahal tugas malaikat dengan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol gara keluarkan ku sia roh keluarkan artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun ku bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente ana dari langit jangan main-main loh iya saya betul dari langit lasar Nabi duduk iya bener nyana ti langit malaikat berarti mawa makanannya nak roti korma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kokoh dites wae ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung sedikit silakan cicing bae nya enggak saya ayo itu tuh kormanya ini korma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har korma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai nyana cai kopi set Kanjeng Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang ngapan tamu teh calo jeger tamu teh sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek jangan teh beda-beda maksud beda-beda kumaha
ai kanu soleh mah kieu rupana, ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekkeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Teu bisa pake lalagaan apa kos gitu mah cek balik malah silaturahmi doang kan. Teu mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Kekeh jasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Sok bebeja. Ih, atuh di dinya bebeja. Henteu bebeja we kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Nya bae sieun atuh ku. Henteu ayu bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi, aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna. Sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon. Nah kumaha cek ningali diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha beureum Kangjeng Nabi Ayub beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cak Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beugeut Yusuf. Nyahoon nya mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaho sia bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ya malayan manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe di urang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeleh. Barang nolo urang, lo menjajah jajore jasa. Sial sugat. Numantak lamun geus kos kitu, lalaki mah datang ka Cisoka. Datang ka Cisoka, diwirid geus pokona mah lah, awe sok nyiduhan kitu mah geus ku aing. Beak pujian. Wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara bu ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa ila jinnun sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna
lantaran aya bintang di luhur nu meneran karena kelahiran urang. Jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha. Lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau bejakeun ku kula jadi dukun ya aing ya. Malam sekian poe naon malam naon bintang naon pasapan teh terus bae pan bintang teh Masya Allah di porosna masing-masing tanu mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika urang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung. Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ya ya atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu anak tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun adapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu diringkan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain man hadza illa masyarain beres timpukeun tiup heula timpukan ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing gak jadi moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah terus sulawaka kelanan wiri deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader oh saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gadai mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun
cak mana tadi gerokan teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komage aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujianana Masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan mantap nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru panon dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eleh na dukun kos kitu ceknya ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge Abi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi Ayu teu kuat langsung keleng kelenger dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus arana angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi Ayu langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu aduh jadi geus paeh teh heula ieu geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema bae cek bakal lepan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun Ayub pulang aya geura bentak moal wakak geus robah kancan geus apa geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak garat geus emang geus bentar oh bener asli deui beuh cek kanjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat
Ini temasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hidung sakumaha seng kastrol hidung. Nomor kedua keluar ti sabulu-bulu nanah. Nomor katilu buuk dah ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ke handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun. Nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan. Jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti. Lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna. Kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana, cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa. Ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut. Mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah pohara jasa. Kitulah tingkah malakul maut. Mentek kaya jelema nyandung nukolot jeung ngorah pas giliran ka nukolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut. Siapa nyawa malakal maut caki aing tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia tah mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung kiana teh orang bapana hideung. Iku anakna padahal malakal maut. Ya hiji hideung, kaduana marah bae di imah. Katilu terak mare duit kos malakal maut kos kitu. Cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut, ngan sarupa jeung malakal maut. Sial jasa. Tah kos kitulah, tapi ai ka anu sok ngaji, ka jelema nu soleh, kasep. Sering jasa tambah sering. Kula nyaksian sababaraha guru senyum eta mangih nu kasep mangih nu mas mantek engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas, saya nungguin bapak dari tadi. Mau ngapain? Ya mau nyambut bapak. Yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak. Wah siapa lain malakal maut meureun ieu mah orang Blitar meureun ieu mah. Tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba-loban recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan
Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum bila ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atawa ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih masyaallah antaklah sesahirup urang kuari maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungutna ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia
berharap sote labun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji, abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti gan abdi bisa sakieu tapi abdi berharap kana gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti. Sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama. Itu dihampura-hampura bae caknya. Soekeun mah kos kitu. Gantung mah kos kitu. Tah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan. Deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji. Digawetan teu? Atuh henteu tolol teh budak. Gawean teh naon teh yang gaji. Tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sing bisa dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, dibere daek ibadah, dibere daek dumadeus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah